Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina waktos ieu urang tiasa paamprok deui dina pembelajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Titi. Sateu acan urang ngamulai pembelajaran bahasa Sunda, urang ngadoa sateu acan diajar yuk. Sikap ngadoa, pananganna diangkat, mastakana ditungkulkeun. Doa sateu acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, kumaha kabarna derencangan sadayana? Mugia sing aya tina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sateu acan urang ngabahas materi bahasa Sunda. Urang bade ngabahas ngeunaan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Nah, salajengna ieu aya lagu tema anu judul laguna Burung Kakatua. Yuk, urang sasarengan nembangkeun lagu tema. 1, 2, 3. Burung kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Trek dung, tralala, trek dung, tralala, trek dung, tralala, burung kakatua. Nah, ieu aya ayat Al-Qur'an anu aya keterkaitanna tentang tema. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-biji di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumput untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24 sampai dengan ayat 32. Nah, subtema 2, hewan di sekitarku. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Beradaptasi adalah menyesuaikan diri. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan peliharaan atau hewan timangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Contohnya kucing ya teman-teman. Kucing adalah hewan mamalia pemakan daging. Mamalia adalah binatang menyusui, hewan timangan. Berbeda dari hewan ternak. Hewan pekerja atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk kepentingan tugas tertentu. Nah, hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan. Pangan adalah suatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diperuntukkan sebagai sumber makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi.
bahan pakaian, bahan makanan, dan sebagainya. Produksi adalah hasil, ya. Hewan liar merupakan hewan yang hidup bebas di alam, baik di perkampungan, hutan, sungai, ataupun di laut. Ya. Contohnya harimau. Harimau merupakan binatang buas, pemakan daging, wujud seperti kucing besar. Harimau biasanya memburu mangsa yang agak besar seperti rusa, sambar, kijang, babi, atau kancil. Namun, harimau akan memburu hewan kecil seperti landak apabila mangsa yang agak besar itu tidak ada, meskipun berasal dari keluarga yang sama. Harimau berbeda dengan kucing biasa yang kecil. Harimau sangat suka berenang. Dan pada dasarnya kucing takut dengan air ya. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi, rawat, serta lestarikan. Nah, rerencangan sadayana dina waktos ieu urang bade ngabahas materi ngeunaan sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa, ekspresi pangarang. Wangun sajak kaasup kana sajak ugeran, tapi disusun sakarep pangarang. Sajak mangrupa ebrehan, pikiran, jeung rarasaan tina hasil nyimpleng atau refleksi. Sajak salah sahiji wanda puisi atau wangun ugeran nu teu pasti kaauger patokan wangunna. Nah, unsur-unsur nu aya dina sajak nu kahiji tema atau jejer, 2 nada, rasa, jeung amanat. Ya. Anu dimaksud ku unsur tema atau jejer nu aya dina sajak nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ka pangarang hiji sajak kanu maca sajak. Ya. Anu dimaksud. Nada jeung suasana nyaeta sikep pangarang kana eta sajak anu dijieunna. Rasa nyaeta ngeunaan hal-hal anu ngajiwaan si hiji sajak. Sedangkan amanat nyaeta maksud anu rek ditepikeun ku pangarang eta sajak. Nah, salajengna Ustazah bade ngawihkeun sajak. Regepkeun nya sajak anu bade dikawihkeun ku Ustazah. Baik. Nu judulna Kalenci Lucu. Kalenci lucu. Sakadang kalenci nu lucu. Dikukut nepi ka gedena. Diparaban sabang saning lalaban. Sakadang kalenci nu imut boga cirak bodas hideung. Mantek pikaresepeun kanu ningalna. Nah, salajengna Ustazah bade ngawihkeun sajak. Nu judulna Kalenci Lucu. Sakadang kalenci nu lucu, dikukut nepi ka gedena. Diparaban sabang saning lalaban. Sakadang lenci nu imut, boga cirak bodas hideung. Mantak pikaresepeun kanu ningalna. Nah, kesimpulan. Dina pembelajaran tadi, kesimpulan. Kahiji, mengenal jenis hewan dan cara merawat hewan. Kedua, mengenal pengertian sajak, nyaeta salah sahiji. Karya sarta nu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa, jeung ekspresi pangarang. Nu katilu, harus selalu bersyukur ya teman-teman
atas apa yang telah kita miliki dengan cara merawat hewan dan tumbuhan sekitar. Aina rerencangan sadayana bade diajar ngalengkepan kalimat rumpang. Nah, proyekna ngalengkepan sajak kembang titik-titik, kembang warna titik-titik, dipiara di kebonku titik-titik. Kembang melati titik-titik, selanjutnya titik-titik. Kembang anu titik-titik ya. Jadi rerencangan sadayana tiasa ngerjakan proyek ya. Anu tos bisa diakan kolom esi tina kalimat rumpang. Sajak etanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun rencangan sadayana pembelajaran bahasa Sunda parantos rengse kukituna ditutup ku hamdalah ya. Sikap ngai doa panangana diangkat mastakana ditungkulkeun. Maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ya. Mohon maaf sata acana bidi aya kalepatan. Ya. Kukituna urang tutupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.